Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru Pangaja Bahasa Sunda anu kusing kuring kahormat Bapak Fadli Yasia SPD. Saya rencana sadaya anu kusing kuring cinta. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ku antaraan nikmat sareng hidayahna. Urang sadaya tiasa ngumpul dina kesempatan ieu. Teu hilap salat sinareng salem. Mugia salamina urang sadaya ngungsurkeun ka junjungan Nabi Muhammad SAW, ka para keluargina, ka para sahabatna, sareng ku urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dina kesempatan ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara singget ngeunaan panyalahgunaan narkotika di antara nonoman. Narkotika dina dunia medis nyaeta obat bius atawa penenang pasien anu rek dioperasi. Narkotika teh mangrupa zat aditif anu ngabayakeun upami dikonsumsi tanpa rekomendasi dokter. Tiasa nyebabkeun kecanduan, karusakan otak sareng saraf motorik, nyebabkeun kagiloan, jeung anu parahna kamatian. Lamun lain hal anu barudak ngora zaman kiwari mah ngagunakeun narkotika pikeun ngagaya hungkul anu teu apal kana pibahayanana. Sila bahasa dengena mah drug is purpose for freestyle. Anu ngagunakeun jeung ngedarkeun narkotika lamun kapanggih ku polisi tiasa dipenjara, teu lulus tes kasehatan, dipiasing ku masyarakat, teu meunang pagawean, jeung sajabana. Lumatak tong hayang apal kana barang haram anu ngaranna narkotika jeung zat aditif lainna anu matak ngaruksak kahidupan urang ayeuna jeung anu bakal datang. Hayu urang ngeusian nonoman urang ku kagiatan anu manfaat guna ngajunjung harkat jeung martabat bangsa Indonesia. Sekali deui, say no to drug. Mugi-mugi manfaat keur kahirupan urang sadayana. Sakitu anu tiasa didugikeun ku sim kuring. Hamunten bilih aya kalepatan sareng cariosan nu teu marenah kanu manah hatur nuhun kanu sadaya perhatosanana. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.